ulah liar peuting ari budak leutik mah pamali bisi dibawa ku jurig. Aseur budak leutik liar peuting ningan tuh gening dieu teu dibawa-bawa ku jurig. Ngapira aku anak saha eta teh? Apaan budak leutikna ge anak jurig? Kade, zaman ayeuna mah lalaki teh loba nu palsu. Ngaku bujang keneh padahal geus adat sok ulin jeung awewe. Kade bisi salaki kitu, ilikan heula sameme diwajiban ku salaki teh. Kumaha nyi? Kira-kira salaki nyai teh masih keneh bujang? Aya tanda-tanda anu kira-kira aneh teu dina bobogaan salaki nyai? Abdi mah yakin mak, salaki abdi teh masih kena gres. Nah gitu, memang aya tanda-tandana. Nya mak, pas ku abdi diilikan bobogan salaki teh geuning dibungkusan keneh. Palaunan atuh Kang, Sinti gubrak. Moal atuh Nyi, coba geura nangkep sim pageuh. Pan ieu ge tos pageuh Kang. Heug, ayeuna bade lalauna. Tapi waler patarasan akang. Naon teh ya Kang? Nah leres nyai teh cinta ka akang. Saksina bumi sareng langit, abdi teh cinta pisan ka akang. Naon buktosna? Cobi geura buka heula helmna, terus ngalik heula ka pangker sakedap. Naon buktosna? Iya Kang. Si akang kalkah maot, abdi teh bade ngabuktoskeun cinta. Kang, kunaon akang bet diuk disisieun rel? Rek bunuh diri. Nah, si anu atuh rek bunuh diri teh. Entong atuh kan, si karunya atuh ka anak pamajikan. Saan rek bunuh diri? Lain. Ngan abdi mah nuju ngabayangkeun ieu teh. Kumahanya lamun kereta api majuna jiga higal jengkal. Mama, si bapak nggak bohong, cina kieu buta teh sok ngadahar jelema. Nah, abet nyebatkeun bohong. Gening bahasa aya wayang main di balai desa. Udin dicocok tas sakadang buta teh. Teu naon dah ngan dalangna we nu molototan ka Udin. Saatnya Canggih Guard. Dok, ibu kerusuh ya, 30 menit deui kedah tos aya di Bandara Husein. Bisa teh nyebut waos 2 sekaligus dina waktu 5 menit, Dok. Bios tadi bios oge, dah pasti kiat. Mangga. Cobi, waos nu mana nu karos teh? Iya, waos pun lanjut. Ari cacing pita jiga naon, Met? Sapertos pita, Bu. Ari cacing sawah jiga naon, Mot? Sapertos sawah, Bu. Pih, ari tadi si Imang tukang kebon cunihin ke abdi, tapi saurang mah dibeurang ku papi eta teh. Nah, kunaon kitu? Pokoknya mah cunihin ta eta teh, tur campelak kadunungan. Nah, laras eta teh dibeurang ku papi. Nah, ada papi mat di rumah sa tutah-titah nanaon kasih Mang teh. Kan tadi rumah sa ngomong kieu dina telepon teh. Mang, lamun hujan, omat pangangkatkeun erok juragan istri, jeung asupkeun manukna. Gitu. Nah, anak-anak, pekerjaan yang berakhiran OR atau OR pasti sukses. Contohnya apa, Bu? Ya, misalnya dokter, profesor, promotor, dan lain-lain. Berarti yang ujungnya OR itu orang sukses. Betul, Bu. Ayah saya juga sukses jadi kontraktor. Ayah saya juga sukses, Bu, jadi pengusaha motor. Kalau ayah saya, kenapa tidak sukses ya Bu? Malah celaka. Apa pekerjaan ayah kamu? Mencuri kolor. Kernaon jang eta drum diguling-guling? Supaya si Udi bungahan, Pak. Memang si Udin di mana gitu? Di lebat dia drum. Upami abdi ngalakukan sesuatu kejahatan, dihukum teu, Pak? Ya dihukum atuh Neng. Upami abdi teu ngalakukan sesuatu, dihukum teu, Pak?
Nyamual atuh Neng. Lamun can ngalakukeun sesuatu nyamual dihukum. Oh, nuhun ari kitu mah. Abdi teu acan ngadamel PR. Pak Ustad, nuju sasisa kieu bade angkat ka mana, Tat? Jang, biasa we, dangaranna ge Ustad. Bade itikaf. Naon Pak Ustad? Itikaf, Jang. Rek ngilu. Ayo. Ah, moal Ustad ah. Engke we bulan Agustus, ngiluan domba kap. Daniel, Naon? naon bedana dompet jeung loket? Ari dompet mahnya paranggideun duit. Ari loket? Ari loket mah paranti nyimpen artos. Terima kasih Pak buat wawancaranya. Iya. Semoga saja selanjutnya kita bisa bertukar informasi kembali Pak. Iya, sama-sama Mas, sama-sama. Maaf kalau boleh saya tahu Pak, Bapak punya email Pak? Oh, email ya? Betul Pak. Dulu sih ada, tapi sayangnya sudah saya jual tuh. Ya, mana lamarannya? Ini Pak, CV-nya? ini CV-nya Pak. Oh iya. Sebentar, saya baca dulu ya. Terus foto kamu mana? Ada? Oh ada Pak, tapi ini foto adik saya Pak. Gimana kamu teh? Kan yang mau bekerja teh kamu bukan diri kamu. Gak apa-apa Pak, saya kan kembar Pak. Saatnya Canggih Guard. Kang, sudah tuh Kang, biarin aja, ada sudah takdirnya gajah itu mah mati. Jangan ditangisi terus atuh Kang. Iya Pak, padahal gaji itu teh saya sudah urus dari kecil. Tapi kenapa ya sekarang teh dia teh mati ya Pak? Duh, Ya udah atuh, tong ditangisin wae, jangan disesali lah. saya mah bukan menangisi si gajah itu Bapak. Jadi apa atuh ditangisi teh? Iya, saya teh bingung. Kumaha cara ngagali kuburan gajahna badag-badag teuing. Kamu tahu nggak kenapa teman kamu itu sampai mati gantung diri? Tahu Pak Polisi? Iya, kenapa? Gini, Pak Polisi, bajunya teh basah karena ikut kecemplung waktu ia berusaha bunuh diri ke sungai. Jadi basah bajunya. Ya, tapi kamu tahu kenapa teman kamu bunuh diri? Tahu Pak. Nah, ketika bajunya sedang basah, lalu saya bantu untuk selamatkan dari sungai. Lalu saya gantung supaya bajunya cepat kering. Kamu buka dulu nggak bajunya waktu itu dijemur? Enggak Pak, aku gantung sama orangnya. Ku pelem-pelem nang ngagere ceuli, aya dian sastro ngaliwat dewek mah cuek we. Sarua dewek oge. Padahal malam kemis puting kamari, dewek teh keur sesonoan jeung dikun deweknya. Keur hot-hot na tah. Karampa aya bulu hayam, terus dikorek-korekeun kana ceuli dewek teh. Aduh, bakating ku pelem teu karasa eta ngagere ceuli nepi ka subuh. Ari maneh kumaha Dun euy? Ku pelem-pelem na ngagere ceuli, 2 poe 2 peuting, anteng we ngagere ceuli. Teu karasa bulu hayam asup tina ceuli kain capalat kanu katuhu euy. Mbak, beli dawetnya Mbak? Sampun telas Mas, Iya, memang harus pakai gelas atuh Mbak. mboten wonten Mas. Betul, memang saya suka pakai santan Mbak. Dasar sinting Loh, kok tahu nama saya Ginting sih Mbak? dasar wong edan. Wah, Mbak betul lagi, saya memang dari Medan, Mbak. Dasar wong ora duwe otak. Mbak, bener, saya orang Batak. Dasar budak. Ya, itu Mbak. Selain cendol, saya memang suka gudeg. Nah, didinya tinggal lampu geus beureum heuh. Sangeunah we ngajalankeun motor teh. Ningali pisan Pak, ngan hanjakal. Hanya aku naon atuh. Muhun Pak hanjakal abdi teh teu ningali aya bapa di dieu.
Den, Lan, cik panganterkeun hayam ka alamat ieu ya. Ulah salahnya. siap bos. Kang Deden, itu hayamna kalabur. Mana? Akan bayar ada mau kemana-mana. Pan alamatnya di desa orang kene. Nah, koreng teh beut hidungnya, Pak. Apaan urang teh urang Afrika. Oh, Pak. Kunaon ari panon poe teh beut hijinya, Pak? Ye, Sujang. Panon poe hiji wae kulit urang teh geus hideung, komo wae 8. Asa teu adilnya din hukum teh. Nah, teu adil kumaha gitu hiji. Heueuh, ari nu maling duit 1 juta dihukum teh 1 tahun. Ari nu maling kaca spion sabelah model si Juhro dihukumna 5 tahun din. Nya pantes atuh teh si Juhro mah dihukumna 5 tahun. Da kaca spion oge motoran. Ini sekaingetan pan orang teh salila bobogohan teh nepikeun ka sagekotna asa can ngasa anu ngarasa asli lamot biweteni Nya euy Aki, kumaha mun urang nyalingker heula kana poe. ayo atuh ini yo ulah diem dewek ini kumaha rasana Dan men, tapi kayaknya nih rasaan teh aya nu melangdi nanti kalau uing puguhun ini ge kerewas ieu teh. Untuk palsu ini loncat ka mananya? Saatnya Canggihkan. Kang, ada ikan lohan? Ada. Berapa kalau yang ini Kang harganya Kang? Ini mah harganya 3 juta, Kang. Mahal gening. Nah bisa gitu Kang. Lauk ini mah, Kang, lamun disimpen na akuarium teh diudag-udag kuno lainna. Nah bisa gitu Kang. Sabab dina lohan ieu mah aya tulisan wani udag. Iklan jual rumah di Ical Cepat. Hiji bumi tipe 3 genep, harga namung 10 juta rupiah. Lokasi cakap Jalan Setiabudi, pantau sareng jandelana aya di Majalaya, gentengna aya di Medan, tembok sareng teholna aya di Madiun, kuncina tinggal nyerat di Samarinda, kamar mandi sareng ruang tamu aya di ujung Berung, sertifikat di Surakarta, sertifikat hak milik tanpa perantara. Siapa cepat, dia dapat. Dan untuk catatan, tidak menerima SMS, telepon, maupun miss call. Kasaha nu gaduh minat meser eta bumi, sumpingan wae SIM kuring di Maroke Irian Jaya. Dun, tempo ye urang beli ieu ye. Halus kan? Gantungan kunci. Cela yang naon bro itu teh bro? Jangan anak saya. Lamun anak saya nanya, dijawab ku saya. Papa baru pulang sekolah di ITB. Lamun anak dinya nanya, Pak di ITB teh naon? Institut Teknologi Bandung. Nah, ayeuna kieu amun anak didinya nanya kalau institut itu apa? Naon sok? Institut, Ya. institut. Ari cek maneh naon? Aduh, piraku poho pan aya laguna. Kumaha? Institut daun sampe sanu hitut eta nu ngambe. Sidang dimulai. Ayeuna kuring rek nanya. Saha ngaran teh? Aduh, Pak, izin. Teu kudu era-era atuh. Pok we sebutkeun. Saha ngaran teh? Sumuhun, Pak. Nami abdi teh izin, Pak. Nah ditanya ngaran teh make jeung era. Pok sebutkeun. Saha ngaran teh? Aduh, Pak, wantun sumpah. Nami abdi teh izin, Pak. Geus pok deui era. Maneh teh rek ngahareukeun dewek, ha? Eta ari Bapak Hakim make jeung ambek-ambekan segala. Pan tadi teh Bapak naros ka abdi saha ngaran abdi. Ku abdi teh diwaler. Izin. Dan memang nami abdi teh izin. Lengkap nama Izin Surisin Sutarma Wijaya Sutisna. Rek ka mana atuh Mang? Kita tadi hulang-hulang wae.
Reka rumah sakit itu. Tapi jalan apa deui? Bingung-bingung teuing atuh Mang. Cicing gerak Mang teh di tengah jalan, engke oge tepi ke rumah sakit gerak. Nah, bisa gitu, Jang. Apaan ke Mang kata berak dulu diantarkan ke rumah sakit. Di, ayeuna jam sabaraha? Aduh, teuing atuh saya teu boga jam. Eta sugan dina TV jam sabaraha? TV na ge rusak. Aduh, kumaha atuh ieu teh? Cik setel radio sugan aya. Radio na ge aya nu maok. Jadi kumaha atuh jam sabaraha ayeuna? Gampang, tinggal ieu. Woi, gandeng woi. Geus penting ya. Geus jam 1 penting. Teu sopan sia. Tuh kan, jam 1 cek urang oge. Neng, kumaha lamun urang nyewa kamar hotel yuk? Akan tos teu kiat ya Neng. Ah, mangawai atuh Kang. Kunci atuh Neng pantona. Kieu ku Neng dikuncikeun. Kumaha upami jendela oge ditutupnya Nengnya? Oh nya atuh Kang ku Neng ditutupannya. Neng, langkung saya mah orang pereman wae yuk lampuna. Mangga atuh Kang. Neng, ayo atuh Neng ayeuna mah urang kana luhur ranjang Neng. Nya atuh Kang urang dina luhur ranjang. Neng mah kumaha akang we. Tapi kumaha upami urang teh dilebet simut wae yuk. Hayu akang kasep. Tuh Neng, tingali sayanya aja makang tiasa urung dina tempat poeknya Neng. Tadi aya nu ngalangkung ka dieu, Pak. Kumaha deg-deganana, Cep? Awakna pendek, begang, kira-kira beratna 200 kg, Pak. Keke, ari Cep kumaha? Mainnya awakna penek begang beratna 200 kilo. Ari Bapak, apaanan jelema gelo, Pak? Aduh, kumahanya gening jurug teh alim ngalih tiap bumi teh. Teras kedah kumaha atuh abi sakeluarga teh. Kieu wayahna we ngelehan. Bapak sakeluarga anu kedah ngalih tiap bumi. Nanaonan atuh kuring ngeunang anjeun. Saatnya Canggih Guard. Euis, kersa teu ka bioskop sareng Akang. Sararangek teuing ka bioskop sareng akang. Paling oge barang lampu bioskop pareum. Panangan terus bae ngopepang kawas nu palit. Moal atuh Euis, isin atuh. Apan urang teh nu nonton teh tukangeun urang teh nu ningalikeun. Hayu atuh, urang buru-buru mios atuh yuk. Ameh tiasa kengeng tempat pang tukangna. Din, kadia Din. Aya naon, Mang? Urang tata rucingan ayeuna mah. Sok atuh. Berat mana kapas jeung berit. Nya berat belit atuh. Si Mang mah Udin mah jagoan tah ayeuna ge Udin nanya ka Mang. Ari besi 1 kilo jeung kapas 1 kilo, lamun ninggang suku nya di mana, Mang? Nya nyeri besi atuh Din. Salah atuh, Mang. Nyeri naon atuh? Nya nyeri suku atuh, Mang. Daniel, Naon, Jack? boga duit teh? Teu boga saperak-perak acan. Karunya uing mah ka maneh Nil. Nah, karunya kunaon gitu, Jack? Karunya weh, kusawab teu boga duit saperak-perak acan. Jadi weh teu bisa mangmeulikeun uing ngerokok sabatang-batang acan. Mangga Kang, pergi kaset naon? Nining Maida, Darso, Peter Pan, Dosumang, Sheila on Seven. Atanapi naon sok? Abdi mah periogi kaset Sheila on Majid sareng kaset karaokena ceramah Agim nu mawi ayan teh di dieu nya. Barudak, Iya, Bu Guru.
Ari nuntut ilmu teh kewajiban saha? Nah kewajiban ibu atau maneh? Gelis, pemajikan Akang teh bade nikah deui, kengeng teu. Oh papa sayang, mangga teh teuing pami matak bahagia ka papa mah. Rela mamah mah sok we pah. Ah, mama teu keberatan pisan mah. Kaberatan kumaha ari papa, mangga we pah. Mung aya 3 syarat. Tah, syaratna naon wae mah? Nu kahiji, papa teh kudu sayang, cinta, ngalindungin, ngabimbing ka mama. Mohon, Nu kadua, papa teh kudu bersikap adil ka istri-istri papa engke. mohon. Terus ari nu katilu naon mah? Langkahan heula mayat aing. Pak, pangyanakeun cayeut, Pak. Tarjun, sok sia, geus biji kebiasaan tematu teh. Lain molor sia, jam sakieu can sare, ngadon nita bapak sorangan deui. Aduh, Pak, pangyanakeun cai hayang je haus. Nah, ari si laing budak teh dikepret sia ku aing, bener-bener nurus tunjung. Pak, Naon deui? nya upami Bapak bade ngepret abi ka dieu, punten atuh Pak sakantenan pangyanakeun cayeut nya. Pak, abi bade naros ya, Pak. Sok Jang, sok. Ari hiji lilin nu hurung ditutup gelas, lilin eta parem. Nah, nu kitu teh nunjukeun naon ta, Pak? Teu aya hawa Jang dina gelasna Jang. Salah, Pak. Naon atuh Jang? Nah, eta teh ngabuktikeun yen urang teh kirang padamalan, Pak. Mang, kopi susuna hiji, Mang. Biasa kedap Jang. Make es teh Jang. Nya make atuh. Amun teu make mah jadi kopi UU. Kunaon Jang paku teh dicabutanana? Utang, Bapak. Hutang saha? Eta utang nu biemen. Mang, beja mang, Kamana, Neng? anterkeun abdi ka pasar Caringin. Mangga atuh hayu, Neng. Mang, tos we di dieu. Ah, Neng betliren di dieu, di tempat sepi deui. Kan Caringin mah tebih keneh, Neng. Ah, ya we mang di dieu. Ya artosna nuhun nya mang. Nah, si Neng teh mayarna make daun. Aing mah tadi geus curiga. Nah, bet eureun dinu tempat sepi kieu teh. Dasar kunti. Mendingan abdi kunti daripada emang jadi tukang beja. Obrolan tilu pamuda anu pagede-gede rahul. Kamari mah kuring hayang ngudut eta mah cekes, nyekes gasulin teh suka jadi bari lempang. Hurung ada Ciparai. Komo urang atuh basa minggu kamari ngurek di Cileunyi, mapai-mapai galengan bari dongko. Nah eta mah Gusti sadar-sadar geus pada larang, menang belutna oge meuni sakarung euy. Ah, teu sabaraha atuh sakitu mah. Malam Jumaah kamari mah kuring lempang sorangan di asana gede. Jabah hujan ngaderincik. Nah atuh keur kitu teh burudo teh ti palebah astana teh kuring diudag kunti sabatalion. Barudak? Jik sebutkeun lawan kata atawa kabalikan tina soal anu ku ibu rek dibacakeun ayeuna. Contohna saparti jangkung lawan katana pendek. Tah ayeuna upami peuting. Siap. Upami nangtung? Benar. Ari hebat? Pintar. Salah, pinter mah bodoh. Bener. Bodoh mah pintar. Nah, ari maneh? Dari ibu. Bodoh maneh mah. Pintar ibu mah. Geus cicing ah. Dadah. Heuh, Ih. jempleng. Dadah. Ah. Ih.
Aduh Cece, pun lanjut teh ulina teh ke lokalisasi wae pada melana teh. Nah, atuh menikah di nyawai. Nah, tuh dicarek. Dicarek mah dicarek, tapi dah kumaha. Meni tiap wengi ke lokalisasi teh. Nah, ari cece meni sigala laki hidung belang wae atuh teu boga salaki teh. Ya eta tiap wengi ka ditu teh. Nah, bet bisa gitu. Narek naon atuh kadinya teh. Nya ngajemput abdi, apaan abdi mangkal di ditu. Mang, mesa lotek mang. Sabaraha hiji jang? Kudu bungkus, nu tilu rada nasi seueur, nu tilu deui henteu rada, hiji deui nganggo engko tapi samarana sakedik, anu tilu deui lada, hiji deui ditogean, anu hiji nganggo tahu sareng tong asin teuing, Mang. Anu hiji deui nganggo bonteng tapi teu nganggo kacang panjang, anu hiji deui Mang engkona seueuran nya Mangnya, dua teu nganggo toge tapi kurupukna seueuran. Ah, aing mah kajen tutup dagang lotek teh ah. Pak Lurah, abdi nguping wartos. Pak Bupati badai dongkap ka desa urang saurna. Lis, sadiakeun we endog 2 bongsang. Terus da biasa noge ari inohong mah datang ka urang teh mun teu minta hayam minta endog. Da ari sapi jeung domba mah kan eueuh nu boga kan di dieu mah. Da sanes nyuhunkeun endog, Pak. Saurna mah badai marios pangwangunan musola di desa urang, Pak. Heeh, endog ongko, Lis. Lurah, Iya Bu Wali Kota. ari musola di desa ya sabaraha? Sakedap Bu Wali Kota. Lis, sabaraha Lis? Musola di urang Lis? Ayo opat, Pak Lurah. Aya 4 Bu Wali Kota. Terus ari madrasah aya sabaraha Lurah? Sakedap Bu. Lis, sabaraha Lis madrasah Lis? Aya 2, Pak Lurah. Aya 2 Bu. Ari Pak Lurah nyaho naon? Meni kudu nanya ka juru tulis wae. Cik ayeuna kuring nanya, ari ngaran Pak Lurah sorangan saha? Tela sakedap. Lis, ari ngaran saya saha Lis? Jang, kunaon make jeung korondangan di rel kareta api? Mabok maneh teh? Muhun, Pak. Abdi teh nuju mabok, Pak. Dah jangar pisan, Pak. Aduh. Nah atuh make jeung korondangan di rel kareta api, bisi katabrak ke datang kereta api gerak. Lain katabrak Bapak cik dangukeun ngiranya ku Abi teh dipiwarang kupun Bapak nya tah manarkeun kenteng ngan Abi teh teu nepi-nepi. Nah taraje teh panjang-panjang teuing nya ieu teh. Eta mah lentar aja Jang, rel kereta api. Ari Bapak anu mabok teh Abdi eta nepi Bapak. Ari bapak maneh pagaweana naon? Tukang maca koran. Bonghar atuh ari kitu mah. Bonghar naon? Tara kebalik beas-beas acan. Kan pagaweana maca koran, kan jelema seneng atuh ari kitu mah. Maca koran sote pugu dan neangan lowongan kerja atuh. Pak Ijo, kamu tadi makan kacang di sini ya? Bener Pak. Kenapa kok kulitnya dibuang di lantai? Emang kulitnya dimakan juga ya Pak? Udah rek nanya. Naon? Kadahara naon nu haram? Babi. Nu leuwih haram? Babi nu ngandung babi deui. Anu pangharamna? Babi nu ngandung babi deui nya, tapi teu boga bapak. Hei, kamu maling domba ya? Sanes Pak Polisi, sanes. Abdi mah sanes maling domba. Siang aku. Kamu maling dombanya? Muhun leres Pak Polisi. Nah, gitu atuh ngaku hari jadi maling mah. Kamu maling opatnya? Henteu Pak. Da abdi mah ngan malingan hiji Pak. Cing sumpas ya. Maling hiji benar? Muhun Pak. Da abdi mah malingna ngan hiji. Indungna hungkul. Ngan ieu we anakna nunturkeun tiluanana. Mana sabar kali mandi ya? 3 kali Pak. Hah? Iraha bae. Kamari isukan jeung pageto Pak. Hari ayeuna? Ayeuna mah Sabtu Pak. Duh, ngesulin di mana Ti alun-alun atuh. Naik ieu naon ngaranna teh eta teh menara kembar anu di Masjid Raya.
Bejana mayar eta teh. Sabaraha? 2.000 perak. Coba lipna naik turun. Aduh, ngeunaheun pokokna mah bisa ninggalin naon. Oh, bisa tuh 1.000? Bisa. Naikna kana lip nya ngan turunna ngarag-rageun maneh. Bade.